bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kaceulik ulah nikahkeun aya ki ucil lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih bos musuh bae bo beda lebaran jeung aing iya ibadah kita naon teu urusan ibadah ke Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah ieu lah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi eno ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak reken teu reken lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Allah salah sujud Kangjeng Nabi Allah ceurik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan ceurik asal ngadoa ceurik Kangjeng Nabi Allah masyaallah kaum kaulah teh ye laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ka Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaulah nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaulah ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansau jeung kaulah nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaulah mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaulah jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaulah wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabageud tadaekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon Nuh ngomong coba deh ubudullah coba deh nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaumna kaulah maneuleum maneh no jalain jelema bener aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman
Nah, untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng ceritaan-ceritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah singkatna ge dihareup nu bakal panjang mah. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat lo panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan. Jadi tenang. Pokos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi. Didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta. Didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah di kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu. Lamun sasada kada ge urang. Bang bara mah eleh. Di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta beajarkeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu mah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abe dijual ai aki beli deui nu anyar wah si aki bolon namanya pan tenang tah oh jaheul sabaraha sama sapira modal doang aki maka abe jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah pan kurang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene seksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene bajeun imah-imah beak babeh geus pelataran-pelataran pokokna angkat kaki bae gitu tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah. Nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita matak urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ge ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur aduh makaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih mana kitu ge ulah kieu atuh pantas ya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarek ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean ber harita
katupan nyeri bae katilu kali aing deu kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarek sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui semua ke di lamun segala rupa awak geus kuru kieu usia deuleuh aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejuburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta atuh bagus teh penasehat kos kitu tah kan tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kapogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katu ja biasa bae komo dibere urang nasihat mah tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana kan sia aya salat sok dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah dijaheuh nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu kitu maksudna model kos kitu dek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungah Kangjeng melalui neuleuh nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun patuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan istrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyata Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat kuariga aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Assalamualaikum salam saya abi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup
kalau alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang tadi hayang nyaho paeh kos kumaha cek mana kalau dosok jadi paular pakai lalagaan maut mah ulah pakai lalagaan teu nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho me hayang nyaho nyerina me kos kumaha dosok pakai lalagaan teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing ngaran Idris ambo kira-kira Haji bebeja barakal maut DP kagak sih cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui udah ku baju sabulu-bulu nyeri jas aduh bawa tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jagian ada tau bah aduh aing paeh geus cenah aing di neraka ye atuh pada aja paeh ka neraka neuleul heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu orang kayak hayang seri dong ikut gitu dah bejakeun ka Gusti Allah beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis kanjing Nabi di neraka ku pohara teuing cekeun ka neraka beres antar ka surga aing ye sok ajukan terusan cekeun surga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman alah cekeun teh eta mah engke urusanana ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus ieu ka surga atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon ulah kebal-kebal cekeun Gusti Allah suka surga teu daek indit ngana di handapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan ning tajabana ditoel kumaha galon ayo balik ge lah cekeuna betah kene cekeuna teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saha ieu ieu penghuni sorga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka sorga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ieu geus sia indit ka ditu malaikat aing moal kaluar deui jakjana nggak saya pada di dia baik aja ngukuman gitu deh aing dicarekan cek malaikat emang kumaha lalakonan ke ayeuna nu carekan mah tetep keluar we moal aing mah kan kudu paeh heula geus aing paeh kacaritakkeun mah tetep bae cek Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek jana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan ayo di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh itu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen virus keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura kurang aya nu tinggalin naon bakiak tinggalin ngah aja meureun sia mah deuk ngah aja dan teu jelas tinggalin nyana ninggalkeun bakiak hayang balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys dah ieu keur cerita ke panjang na dihareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa
akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka dihareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh. Jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak. Jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam. Jadi deket kene Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti, dakwah abdi teh ngalalakon bibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telilah lahirlah lama kawin sanggeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingarana Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos gitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika orang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagian anu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nam bolor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititah lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu Akbar Allahu Akbar bandeng aman tersebut dicocokan jeli teu boga bagian nam molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan
di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu es itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata nelapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogo kurucut cai mata urang mah urusanna pos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucut cai mata urang masuk kitu teh sakit je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ke Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya hade geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut Nabi saanjas tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyeurut rapi jasa jadi kesimpulannya Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja lah Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye geus ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ieu sagala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun jakena ieu bisa bener jadi bagus eta ku ari tukang batu eta wow ku ari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di bagus batu bangkong ku nya di kitu-kitu geus teu meunang lagi batu ku ari main sewot-sewot bae geus kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula
demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wagung utus nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh kita ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh ini akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tiranggas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna eta mah dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan nah iya dakwah nu bahaya nu bos kadari itu mantap dakwah di Bandung ke Tangerang di Tangerang ke Bandung di Surabaya ke Jakarta di Jakarta ke Surabaya hasilnya nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan nyahueun ka Gusti Allah nyahueunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kadang tetep bae nyana-nyana umat-umat
Gila kanjing Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berang jeung penting tanpa pamrih terus bae cek kanjing Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah inni akhafu alaikum azab yaumin adzim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumul qiyamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae kanjeng Nabi kubaha eta kaum ngomongna qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum-kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka kanjeng Nabi Nuh Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berang jeung penting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleuh anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleuh buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru aya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang di kelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cakang jeung Nabi nu kublon-blon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana musian ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising anjing Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleuh ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleuh naon anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueunya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek kanjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah
rasulun min rabbil alamin. Ya dengekeun, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi, risalah pangeran kaula, amanat caku si Allah. Ieu lakukeun sing nurut, ieu larang sing jauhan. Seluruh perintah disampaikan risalah, seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakan. Ya kaula nyampaikan risalah pangeran ka anjeun kabeh, wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah. Jeung kieu deui, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho, sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat, melalui wahyu. Omongan kula lain nang ti kula, tapi nang ti Allah. Mane mah teu nyaho, kula mah nyaho. Nu kumaneh teu nyaho, kula mah nyaho. Sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat, dengekeun, tuturkeun. Tetep kau bohong, Nuh bohong, lain rasul nya nama edan, jelema teu puguh teu karuh nya nama lain. Wow, Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun, Masya Allah. Sabara tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah, dina alfiah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman. Coba eta 950 tahun nu iman, anak mah teu iman, anak nu jangan ngaran Kanan teu iman ka bapak. Bayangkeun ku urang coba, lain dakwah bubulanan, lain dakwah tatahunan, 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh. Di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan, di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ka Yordan, terus ka Irak, terus ka Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya, ditambah Inggris can aya, Jerman can aya, benua Amerika can aya. Dina ayana ge kakara kecel can aya penghuni. Nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah, Irak, Iran, terus ka Maroko, kalau begitu terus ka Mekah, ka Madinah. Di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirungkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah, Baitullah teh kakarak ke batu doang segede parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam, itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, tawa can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu gua bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ke bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu ditu orang manusia teh nu mantap. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teh aneh. Urang Irak menyaritakeun perang nya nama teh sejarah. Negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabaraha ratus kali perang tiba heula teu aneh.
lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakaraksa kali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah non gitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah blah blah. Bu urang mungkos itu teh datang jasa tah asal ka Banten ge antum moal kebal tah mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takerma jarangkung gede baheula haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Poharapan eta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa mantap kuari kumun kurang diwiri eta wiridan eta ya Allah wirid orang perem bentak didinya kan atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulu sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu kata mainnya bisa hiber kos itu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun nyaritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna bi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang cincingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae lamun walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7.
emang di Banten doang tuh lain kuburan Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyeritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di dieu aya di ditu. Ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna, padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Dia surang lulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sajili bisa jadi dia kisona 12 truk. Emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi, padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu bantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-huro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Dia eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat, eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampeikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran sayat heuai. Ngadayekeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana barirat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh sakos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan, tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegahan. Baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidaha ka Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Ti India datang ke Mesir, datang. Percis kos kipudoli ku hari. Atuh nu kumaha atuh? Ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung, datang plak ka dieu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek nyiptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharan tetapi geuninganan anu iman
nuhun ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti? Tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah. Dakwah deken jeung teu deken urusan aing. Urusan umat siapa dah? Ulah sok ngalengis. Teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu. Ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu. Jangan nurut jeung teu nurut mah teh urusan lain, urusan maneh, urusan umat jeung urusan aing teh mah. Urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang. Eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang. Urang yen pondok pesantren teu daekeun dararatang ya santri nafsu. Ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu tuh sia mah sia bae ibadah ka aing. Hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru. Selain karena Allah sama kos gitu mah tuh nalahonan. Ieu mah lamun deuk ikhlas kos gitu mah ngaranna teu ikhlas, pek bahaya indek mah. Ketika orang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinya nu kudu diomean ku urang. Tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna. Perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing. Kunaon sih? Ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula. Kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge, adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana. Aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci ka jeung kumaha datang ka paeh aing mah enar karugi-rugi sia goblok. Jia turik naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia. Tuh, rugi kabehan mah tungtung nama. Eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah. Ibadahna ti ku Allah, nu deuk narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari. Aya nu embungeun nikahkeun asa aya keuci moal aing mah moal kajen hukum kunaon puasana beda jeung aing. Lebaran beda riweuh aing mah cenah lagi ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan. Lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan. Ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah. Haju yakin ka Allah tuh geus adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah. We aya nu dikunci masjid dah. Aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh. Geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kaceulik ulah nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih. Emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing. Iya ieu teh naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyawa tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah. Tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih. Nah ieulah hawa nafsu. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti. Aduh salah Kangjeng Nabi Nuh salah sujud Kangjeng Nabi Nuh ceurik ngalih mantak Nuh ngaranna loba kasalahan ceurik asal ngadoa ceurik Kangjeng Nabi Nuh masyaallah. Hei kaum kaulateh ye laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula. Ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan.
wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho. Mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah. Lantaran kurang diangkat jadi rasul, selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Yuk urang ibadahan Gusti Allah. Kumaha eta umatna? Aw ajibtum man ja'akum min rabbikum ala rajulin minkum. Tetep bae umatna ngabaged tadaikeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung nu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung, malah bobogohan anu ngacer. Datang ka kuari aya. Ih, macem-macem teh patung teh dibabawa Kanjeng Nabi Nuh keur dakwah teh. Dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran, ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung. Yeuh, pangeran mah yeuh, pangeran teu nyeri kumaha aja mah. Ya Allah, ya Rabbi, patung di ais. Naon Nuh, ngomong coba deui. Ubudullah, coba deui nu bedas. Ubudullah, nu bedas. Ubudullah, ibadah sia ka Allah. Ye, pangeran mah ye patung. Nyerin teh coba. Ya Allah, ya Rabbi, lain lalagan nuanta Kanjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kanjeng Nabi Nuh. Can sabaraha. Tuh ngabubungah ka hate Kanjeng. Can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi Nuh. Aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan. Horenganan Kanjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan. Ieu teh kan bahasa Quran, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Cakaomna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener. Aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh. Dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa. Kanjeng Nabi barang ngadenge kisah Kanjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarang sakali aing mah tilu kali diputuskeun cinta ben tilu kali teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakaraknya beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik. Jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha. Aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar. Can sakumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan lele sate jaheuh nya tuh. Bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah. Urang teh handap tiis Kanjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah dituna ye. Ieu Kanjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun, dijejeleh, diedan-edan, digembel-gembel. Tiis hate Kanjeng. Kabelah dituna kumaha? Bakalna masih kene terus waktuna saep wallahu a'lam bishawab.